Barang datang ka lemur ngadadak jadi haneutun. Jalma-jalma teh babakuna mah lalaki taya anu cicing di jero imah. Ngadon cari neluk di dariuk di golodog atawa ting jaranteng di buruan. Sarta kabeh oge eueuh nu lemor rata-rata pada marawa pakarang. Bener-bener lembur gadog aya dina kaayaan sayaga. Teu lila ronghea pasuta sabatur-batur daratang. Rob pada maruru bakuna mah harayang nyaho dongengna. Kumaha mimitina pangna bisa papanggih jeung culik teh cenah. Teu hese atuh. Ngan paralak bae ku pasuta didongengkeun gemet taya anu kaliwat istuning ditetek dibejer beaskeun ti mimitina. Sakur anu ngadarangekeun kabeh oge eueuh anu teu ngarasa kaget. Ebreh dina semu jeung pamuluna istuning truk crek bari gogodeg. Teu lila torojol udi bari nungtun wijana kahayangna pasuta supaya monok di manehanana. Teu diserenkeun ka desa lantaran budak teh rek ditanya heula ti mana asal usulna, saha indung bapana. Geus puguh mah isukan cenah rek kumanehna sorangan dianterkeun ka lemurna. Anu baris pingantereun geus ditangtukeun aya 4 urangna anu dianggap rada cukup harita teh. Nu dianggap rada cukup pangabisana. Ti antarana Darma jeung Kosim, 2 muridna pasuta anu kaitung cukup pangartina. Teu mustahil si culik teh lamun terus cicing tangtu bakal ngunek-ngunek hayang ngarebut deui korbanna. Boa ayeuna oge geus aya di sisi lemur ngintip-ngintip di arah simpena. Ieu sababna anu matak budak teh sina monok di imahna pasuta harita teh. Lantaran harita teh poe geus nyedek ka magrib. Bus bae wijana teh dibawa ka jero. Sabada dimanian sarata ganti papakean nginjeum pakean anakna pasuta anu kabeneran pas pisan. Puguh gedena sarua heug bohak dina tarangna diubaran ku apu. Beres eta jana disina dahar. Memangna geus lapar deui atuh. Teu hese deker bae manehna dahar. Kitu nama sonagar budak teh bubuhan budak bangor rada-rada nakal jana teh malah teuing bangorna teh da eta we indungna oge sakapeung masok nepi ka kawalahan ku bangorna jeung nalaktakna wijana waktu harita malah aya hiji adatna anu kacida mata keheul kolot-kolotna teh nyaeta lenger pisan boh kadulur boh kababaturanana. Lamun ulin jeung baturna anu pada sarua gedena kudu we aya saurang mah anu ceuri lantaran diheureuyan atawa digelutan ku manehanana nya ku wijana. Geus puguh budak anu sahanapeun mah lapur ngan sakeak-sakeak diheureuyan. Mun jeung nu rada gede ised ti manehanana lain sakali 2 kali manehna gelut. Oge bimenengna mah tara eleh. Teradaekeun eleh sanyana mah. Sanajan upamana bener-bener manehna teh teu kuateun eleh tanaga, sanajan bari leweh terus bae nyerenteng deui ngalawan ngan alusna teh upama kakolot sanajan ka itu ieu oge manehna mah tara waniun ngalawan ngan mun mantanggulna tara gancang-gancang nurut. A'udzubillah kawasna moal bae aya bangsana keur wijana mah. Tadina mah sanggeus wijana dahar teh rek terus ditanya. Tapi kabuktian manehna kalah ka ngalenggut nunutan
atunya kapaksa bae sina sare heula karunya ongkoh pamikirna Pasuta teh keun bae cenah isukan ditanya masa kalian rek init dianterkeun ka indung bapana. Peuting karasana beuki simpe beuki tiiseun. Bulan di luhur langit eukeur mah katempona oge geus jauh naker. Bubuhan tanggal geus nincak di likuran harita teh. Katurug-turug mineng susulusupan. Lain bulan anu nyulusup sanyana mah ngan mega anu mineng ngahalangan ayang-ayangan kabawa angin. Nu nimbulkeun bulan siga anu nyusup nyumputkeun jirimna. Pangeusi lemur gadog rehe comrek batan hate kole tiis batan berit leuwi kitu ceuk paribasa teh mah. Tidur magrib keneh sepina teh teu beda ti lemur kosong eueuh pangeusina. Taya anu ting greneng ngadarongeng atawa anu ting barakatak saleuseurian saperti biasana. Malah teu kadenge anu batuk-batuk acan. Sumawona sora budak ceurik mah ngan kapeung-kapeungeun kadenge sora embe beberelean. Anjing anu biasana rageg teh dumadakan deui ayeuna mah taya jegag taya jegog. Taya jegag taya jegug. Teuing geus dibuburak atawana kabeh geus diungsikeun supaya ulah aya di lemur. Katempona pangeusi lemur teh tangtu geus ngageleubra ngaharenen di masing-masing enggona. Ngagaleubra dipepende ku jempringna peuting ngararasakeun awakna urutan di beurang di garawe nyaliar pangupa jiwa. Memang teu salah. Awewena katut barudak leutik mah geus ngaharenen sanajan tacan sarare. Ari lalaki na sakur nu kaitung jag-jag keneh kabeh oge taya anu cicing di jero imah ting sulumun ting girisir di pipir-pipir anu sakira poek sarta harieum bari kabeh oge taya anu lemor. Kugitu teh mah pangeusi lemur teh keur meujeuna caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket. Keur meujeuna waspada permana tinggal lantaran tadi sore lemurna kadatangan telik Mangindra Jala. Jurujana bapa maling anu rek ngaguna sika barudak laleutik diculik pikeun parepeh maraban para dedemit. Pasuta kalawan dibaturan ku sababaraha urang teureureuh gawena ngulincar ka unggal-unggal suhunan. Rorona kanu keur ngajaga Pancabaya minangkana mah pikeun ngagedean hate. Ongkoh ari teu dikulincer mah bisi nu jaga teh samewara atawa heug aya anu bolos asup ka imah lantaran di luar ngarasa tiris. Ari di jero imah mah kapan genah ngagojod pagugulung jeung anak tur pamajikan. Kitu ingetan Pasuta. Maju ka tengah peuting. Kaayaan di jero imah geus bener-bener simpe. Kalolobaan mah geus pada sarare. Sanajan memeh reup mah teu wudu ditapuku kasieun. Boa saralena oge teu leupas tina impian-impian anu pikasieun. Da eta we loba anu keur ngagaleubra tibra ujug-ujug ngoreja teu buburanyat digareuwahkeun ku impian anu pikasieun naker. Ari nu di luar imah diatur bagirir ulah nyaring atawa sarerea. Ngan Pasuta anu tetep tagen teh. Mun keur waktu tadi di barenganana koopatan ayeuna mah ngarorisna teh cukup kuduaan. Dan nu dua deui mah sarare heula
nu ngajaga di imahna Pasuta minangka pangtohagana di kokolotan ku Darma. Sanajan budak ngora keneh tapi manehna teh kaasup murid Pasuta anu pang majuna. Keur kitu teu kanyahoan. Keak. 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 Slek. Koreak patemalan jeung bebence. Keak. 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 Cek. 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 Koreak patemalan jeung bebence mutuh matak ngaruringkak bulu punuk anu borangan. Awas, ulah balangah euy. Koreak jeung bebence geus mane ilapat ka urang. Ceuk Darma ngaharebos ka batur-baturna harita teh. Alah. Wah, datangna ka imah kuring jiga namanya. Ki Karta ngaharos-hos. Kasieun geus teu kaampeuh melang kanu di imah. Oge dirina sorangan oge geus kokompodan teu karasa teng bengsina bocor. Atuh Ki Salim anu keur diuk gigireunana ngadadak ngagurubug lantaran kana bujurna aya nu tiis-tiis. Aduh. Nanahaun ieu teh? Nanahaun ieu teh? Ai mana ieu teh? Kunaon ieu teh? Kunaon ieu teh Karta? Ki Salim setengah nanya ke awakna pribadi. Alah, geuning ieu mah bau podolnya. Kunaon atuh ieu teh? Mani bau pedut. Udi ngagero rada tarik lantaran poho. Lebok maneh kadinya Udi. Ki Karta ngamek dumeh digaruwahkeun. Hush. Nah, ieu teh betah ribut. Jeung bau naon ieu teh, ha? Meni meledak ya meledos. Darma ngagebes tapi satuluyna mah bari mengkek irung harita teh, bari mengkek irung. Jempe taya anu nemalan. Lain sieun ku Darma kabeh oge tapi sieun ku Ki Karta. Bisi ngamekeun, bisi ngamekna katutuluyan pokona mah karunya lantaran lamun amekna parana manehna mah sok ngadagor-dagorkeun sirah sorangan. Kitu pagawean Ki Karta pasipatanana teh. Aduh. Kawasna aya anu ngawelu jengkol ieu mah ya. Aduh, meni bau meledos kieu ye. Darma bari nyingkah ngajauhan ret manehna nyeung caran ronaan nu ngabulungbung taya anu ngulampreng boh sato sumawona jalma. Teu kanyahoan harita teh kolebat. 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 Curingkang. Ceg. Nangtung sisi sawah tungtung lembur belah ti kaler. Taya anu nangenan eta jelema teh nu keur ceneluk jaga duaan di buruan imah ongkoh-ongkoh be cenekul mopoek bari nyekel kohkol awi bedogna tembong geus dilalagar. Curingkang. Curingkang. Nu nangtung teh tembong leumpang ru imah pang sisina. Keteyep. 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 Maju geus ngaliwatan sababaraha imah gog manehna cingogog kawasna keur ngadadengekeun. Kumanehna katiten yen di buruanana aya duaan deui keur ngajaraga. Serengeh eta nu leumpang teh seuri sanajan poek teu burung temong huntuna baradag lir baliung. Kusiwel manehna ngodok saku kampretna koreng ngaluarkeun kayu api. Geus kitu manehna ngodok deui saku ayeuna mah manehna ngaluarkeun eurih garing sababedan. Sok didedetkeun kana cemped. Babari naker puguh imah teh geus butut naker.
cekes ngahurungkeun kayu api na harita teh. Gur bae eurih garing teh disunut geus kitu mah curingkang. Les. Eta jelema teh ngiles ngareles kanu poek. Anu keur ngajaraga onggoh-ogoh bae ngadempes. Teu katiten di pipir geus ngababela seuneu. Nyaho-nyaho soteh nu di jero imah geus ting darengek lantaran imahna kahuruan. Beuki lila seuneu teh beuki gede. Keur mah imahna geus butuh ditambah angin maningah hiug teu beda tinu dihihidan. Tel ngaremet ka imah gigireun puguh suhunan imah teh es turing pagegeye. Atuh dina waktu anu ngan sakedet pisan kampung Gadog teh geus hibar ku seuneu anu ngababela. Geus kitu madar ibur salemur jalma-jalma pasuli brengan anu rek nulungan anu kahuruan ting gararet narimah ngangkut cai sawareh naluaran tangkal cau dialung-alungkeun kana seuneu. Di imah-imah nu tacan dilentab ku seuneu pahibut ribut ngaluar-luarkeun barang bobogaanana dialung-alungkeun kaluar. Hayo keluar ay kahuruan. Buru keluar ya. Kahuruan. Hayo keluar ya. Aduh, kahuruan ya, kahuruan. Kahuruan ya ge kudu kaluar ieu teh kumaha mimitina ieu jadi kaluan kieu. Kahuruan kudu kumaha atuh aki ieu teh. Aduh urang kaluar ieu manehna. Kahuruan. Saora anu ting karo jeung nu ting cerit geus teu puguh dengekeunana. Ditambah kunu ngawiwi ceurik sarta barudak pating koceak. Namah-namah kawer jeung gemperna kaayaan. Lemur anu keur waktu tadi rehe combrek sepi jembring teh ngadadak jadi saheng soda jalma-jalma ditambah kuting beletokna awi-awi kabeulem jeung ting borobotna imah runtuh harita. Pasuta paciweuh paparentah ngabagi tanaga nu ngajaga di imahna dikuatan lantaran ieu kejadian kahuruan teh kumanehna mah nu daya pikirna leuwih motekar geus kaijir. Ieu teh lain kahuruan biasa tapi tangtu aya hubunganana jeung kejadian tadi ti beurang. Moal teu salah ieu pagaweanana jalma anu tadi teh. Ieu sababna nu matak di imahna ditohagaan jumlahna anu jaraga. Ditambah deui nu ngajaraga teh lantaran kapan di imahna pisan budak teh diteuneunna nu bakal jadi bulan-bulanan si culik. Memang tepat hitungan pasuta teh. Saeutik oge teu mencog. Tapi dina soal taktik manehna salah ngitung. Ku manehna teu kaijir yen ku ditambah kakuatan anu ngajaga di imahna teh sarua bae jeung mere nyaho ka si Aki yen budak teh aya di imahna. Hal ieu pisan anu memang dipikabutuh jeung dimaksud ku si Aki oge. Lantaran sama sekali teu nyahoeun di mana imahna pasuta oge di mana budak teh disumputkeunana. Kaayaan seuneu beuki lila teh lain beuki rarep tapi kalah beuki ngababela muntab-muntab lantaran terus ngaremet ka imah-imah nu aya di sagigireunana. Ngaran-ngaran imah bilik malah teu kurang-kurang anu hateupna tina eurih atawa inyuk. Sakumaha jojohna oge jalma-jalma teh satekah polah mareuman seuneu tapi sigana teh taya tapakna pisan. Lantaran bahan-bahan imah anu rapuh pisan anu gampang kaduruk atuh. Dina mangsa jalma-jalma keuriweuh paciweuh kitu. Saurang oge taya anu nangenan yen aya nu ngolebat malibir pipireun imah-imah nu tacan kaduruk. Gog eta nu ngajuringkang teh nagog hanapeun tangkal cau ngawaskeun jalma-jalma anu keur pasuli brengan.
matana anu seukeut teu beda ti heulang ruyuk. Gular giler ngawaskeun polahna jalma-jalma manehna teh tayalian ti si Aki anu ngarasa keneh panasaran ku polah musuhna tadi. Basa tadi beurang manehna mabur lantaran ngarasa sieun dikeroyok ku urang lemur gadog. Sanyana mah manehna teh make boga pikiran rek terus balik deui ka Cicapar pikeun nuluykeun maksudna manggihan Gumilar. Nyaeta mawa budak soteh lain hayang-hayang teuing, oge lain eta maksudna pangna ngadatangan ka Cicapar teh. Da tadi oge ngan saukur pirajeunan pedah budak teh teu daekeun balik ka imahna lantaran sieuneun ku indungna. Oge manehna make diberean resep dumeh kaayaan budak teh kacida tegepna ngabogaan susunan anggota badan anu kacida hadena. Tapi ngadadak jol bae pikiran hate sombongna. Manehna ngarasa teu ngeunah dumeh dina soal marebutkeun budak teh manehna aya di pihak anu asor. Ngarasa wirang nepi ka manehna ngalaman mundur ti pakalangan. Padahal cek ijiranana asa kurang kumaha hebatna pangabisa anu ku manehna geus dipimili. Ieu sababna nu matak eta si Aki teh ayeuna balik deui ka gadog nimbulkeun kaributan ku jalan ngaduruk imah. Maksudna mah rek nyokot deui budak ti bongohna. Lain butuh-butuh teuing ngan samata-mata rek nemongkeun ka pangeusi lemur yen manehna teh hiji jalma anu teu bisa dielehkeun alias jelema jago. Kuhibarna seuneu si Aki geus bisa nitenan kana gerak-gerikna Pasuta anu jadi musuh utamana. Kumireungeunna Pasuta paparentah pikeun nohagaan pangjagaan imahna geus cop bae dina hatena yen budak teh tangtu aya di imah Pasuta teh. Teu ngalobakeun dipikir keteuyeub si Aki ngadeketan imah Pasuta curingkang kapipir terus dongkok ngadedengekeun heug nempo teu gigireun imah tina liang-liang bilik imah anu ngarolongo. Di jero imah teh caang nangan ukur reyem-reyem dicaangan ku damar cempor anu hurungna mereke tetet. Tapi kumanehna geus cukup kadeuleu di tengah imah aya anu gempar barudak sarare geus teg dina hatena yen budak nu tadi teh geus tangtu aya di dinya bareng sarare jeung budak-budak nu sejena. Tadina mah manehna rek ngajejempe make jalan dapur, tapi jol deui hate sombongna. Lain oge jago ari kudu ngabongohan mah cenah. Inget kadinya teu antah parah deui besat bae manehna ka hareup keprak. Sababaraha urang jalma harita teh anu keur ngariung ngayakeun pangjagaan teh manehna ditengar teu beda ti lakuna badak Cihea. Atuh puguh we eukeur mah dibongohan katurug-turug jeung ngarasa reuwas sarta tanaga anu neungara teh lain deui hebatna. Jalma-jalma teh mani racreng buk belah kabeh oge pada nangkarak bengkang malah ki kareta mah kapecelkeunana mani jauh naker. Culik tangkep euy tangkep tewak culik aduh culik ta culik tolong pangalakeun euy pangalakeun eta pangalaankeun euy eta culik euy atuh halo buru-buru culik. Kunaon Mang Kareta eta culik eta aduh kunaon ieu teh Mang Kareta kunaon. Udi nu ragragna deket ki Kareta ngakentak ngorejak nanya hariweus peus kaget nyeung ki Kareta anu terus ngayek-yek dina tanuh. Calana euy aduh calana ieu calana
bedul teh ngewelu deui bae ari karata. Aduh, monoyot ieu carana. Aduh. Udi rikat ngejat sanggeus manehna nyampeurkeun. Tapi lantaran susah sampingna morosot teu katiten anu saterusna meulit kana sukuna. Atuh kedebut bae manehna labuh leuwih cilakana teh ninggang kaki karata. Atuh teu bisa ditarekahan deui awak manehanana jadi milu guyang teu beda ti munding keur guyang dina leutak cepel sataledok. Darma anu leuwih ti heula geus ngawasa dirina tanta perah deui seak bae manehna narajang dina gerakan jongjolong nyamber warahan pasuta anu jadi guruna. Si Aki ukur ngagilirkeun awakna sedang kuda-kudana teu robah. Das leungeun nu nyolontong teh dipeupeuh ku leungeun si Aki anu siga-siga kengkong. Hiu leungeun si Aki anu hiji deui rek bapeg punuk tapi rikat Darma ngajaul dina gaya jeler kasaatan sedang sukuna ngahelang nejeh ke kemplong lawan. Sakilat si Aki rek newak tapi teu katiten. Kulu manehna geus dibentur manten ku si Salim anu ngabongohan ti tukang. Manehna ngagentak malik bari hiu ngasupkeun jurusna kana careham kilek deui ngenca lantaran karasa aya anu ngali ngahiuk ti gigireunana. Bari luncat manehna ngirimkeun panimpugna sedang sukuna ngahelang ngajejek dada Darma nu harita nyereudeg greg ngarontok peda si Aki keur malik ka tukang. Akibatna hebat oge sakaligus tilu lawanna ngacarengkang ngajaroplak dina taneuh. Dengdemkeun salemur gadog teng-teng on oi. Teng-teng keun salemur gadog. Ku aing moal burung diladen deuleuh sia. Hayo geura kaluarkeun kabeh ketrukeun kabeh salemur gadog deuleuh sia. Ku aing moal burung ditagenan deuleuh sia. Si Aki susumar wani soteh manehna nyerita kitu bane bae jalma-jalma teh lolobana mah keur narulungan nu kahuruan. Ari Darma geus hudang deui harita teh dan ngalobakeun deui omong seak ngarajang pinuh kawani bebuhan ngora keneh tanaga keur mejeehna benteng atuh Darma teh. Kurang ajar setan sia. Hiya bareng jeung eta Udi oge narajang ti tukang ngagunakeun gegenir rek nimpug hulu. Rasakeun sia gegenir Udi deuleu. Ayo sok lah rasakeun jelema ya sok heup iya. Kitu Udi mah ngomongna oge laun pisan atuh para kanca. Tapi lain haratina gelut teu bisa Udi teh ngomong wungkul anu laun jeung lamat. Sedang ti kenca katuhunana geus ting hariuk pereup-pereup anu rek ngacak-ngacak badana eta si Aki. Oge Ki Salim nu masih keneh ngacoprak geus nguniang hudang anu saterusna ngarontok rek newak dua sukuna anu jadi lawan. Si Aki sakedapan mah rada keder oge ngaradapan paranajang ti unggal jurusan iwal ti luhur nu kosong teh. Tapi kalawan sakicep miheulaan gerakan nu jadi lawan-lawana manehna luncat ka luhur. Dua leungeunna geus hasil bisa ngababuk dua musuhna anu colna ti kenca katuhunana. Urang ngajar setan sia. Hap hiat ya. Sakilat ngejeh sirah Darma terus malik diteruskeun ku ngajejek tak-tak Ki Salim. Hasilna hebat deui bae. Opat lawan geus bisa diragragkeun sakaligus. Teu lila burudul teh jalma-jalma daratang di kapalaan ku pasuta ninggalkeun anu kahuruan. Tanaga teh dibagi dua lantaran aya anu ngabejaan yen culik teh datang deui ayeuna keur ngamuk di hareupeun imahna. Geus kitu mah robay si Aki teh diraponan ku jalma anu lain saeutik-saeutik. Pada neungeul, pada nonyok, pada mentung, nu akhirna manehna kawalahan oge. Ngarasa dirina kajepit ongkoh ayeuna mah jeung nyang hareupan pasuta deui nu pangabisana teu bisa dianggap enteng. Sarepet bae manehna mesat si orai nyaita bedogna teh putbet subat sabet suat siat sakur nu nyampeuk mah ku manehna eueuh anu dibere ampun kabeh dicacar bolangkeun. Anu akhirna di tempat eta di lembur gadog ngabaya bah getih jalma-jalma pating carungkel jadi korban si orai nyaita bedog si Aki teh. Sanajan taya anu maot tapi kabeh oge ngalaman tatu anu pohara anu antukna nu ngepung wakul buaya ngamangap teh pada bubar katawuran. Iwal tu masih tagen teh pasuta jeung Darma
kitu oge geus pada boborot ku getih. Cukup sakieu we heula urang gadong. Engke urang terus ke Indonesia. Cukup. Si Aki ngakorowok sakirat ngolebat ka bibir imah disangka kuno sajian mah terus mabur padahal manehna nobros bilik asup ka imahna Pasuta. Ret ka budak lalaki anu keur pagugulung jeung batur-baturna papada budak ditungguan ku bojona Pasuta dan tabrah deui seak kedobek budak lalaki teh disamber kolebat ceng ngejat teh keluar kana jalan adu tadi bareng jeung ngocekna bojo Pasuta di luar kadenge anu susumbar. Urang gadong geura susul kaula lamun nyata Andika jago. Geura susul. Geura susul kabulayo ha. Urang tinggalkeun kaayaan di lembur gadog eta si Aki anu geus nyiwat deui budak lalaki. Saha eta budak lalaki nu diiwat ti imahna Pasuta ku aki-aki teh? Urang samper deui engke. Ayeuna urang nyaritakeun hal anu anyar. Guludu gegelegeran, alamat rek datang hujan. Langit anu keur waktu tadi ngan ukur bengras meusan kahibaran ku cahayana bulan anu reyem-reyem jauh nemongan. Ayeuna mah geus meded poek sapoek hatena pangeus lembur gadog anu kakara cikeneh pisan ngaranapan musibat akibat panggawe ti leungeun jail. Seuneu nu ti tadi ngabulak-bulak ngahuru imah aya puluhna. Ayeuna ngan kari haseupna meledug ngeluun mumul kaluhur ningalkeun runtuhan-runtuhan imah anu pasolengkrah mangrupa ruhak-ruhak anu geus taya pupurieunana, taya pulunganeunana. Dirogrog diparerong ku panon-panon anu beueus ku cimata. Sedih nalangsa aliras mikiran nasib dirina boga imah teh sasat prihatin aya tauna dibelaan kudu cileuh kentel peujit hayang bisa ngiuhan nu jadi anak pemajikan. Kari-kari ayeuna maningan sakotea pihakan seuneu nu tinggal dengan ukur lebuna sarta gunukan-gunukan areng anu masih keneh meledug. Diburuan imahna Pasuta jalma-jalma cuh cih keur ngakutan utaratu. Sanajan taya anu binasa ngalepaskeun nyawa tapi tatu-tatuna teh teu bisa dianggap enteng. Malah teu mustahil diantarana aya anu kudu ngarenapan tanpa daksa saumur-umur. Lantaran leungeunna ngaplek atawa urat babajegna pegat dihakan bedogna si Aki tadi. Nudina narajangna teh geus teu make ugeran deui sigana oge mun nepi ka tumpur lodes sapangeus lemur pikeun manehna mah geus teu matak jadi soal. Asal nafsu manehanana bisa kabudalkeun sarta kahayangna bisa laksana sapaneja. Paingan ceuk para ulama kaitung jihad fisabilillah jelema anu geus bisa merangan hawa nafsuna anu goreng anu teu saeutik matak nimulkeun malapetaka boh di darat atawa di lautan. Satengahna aya anu nafsirkeun yen nafsu teh teu beda ti kuda. Ari manusa na lir ibarat hiji tutumpakan atawa kareta. Kareta teh moal bisa maju lamun teu ditarik ku kuda. Ari kuda teh upama seug teu dikadalian tangtu lumpatna teh sakama-kama. Paribasa lir kuda tanpa kadali ngaberung sakarep isun tungkul dirurud catang dirumpak. Ulah-ulah akhirna matak tiga brus kana jurang kasangsaraan jeung kanistaan. Kareta katut kuda na ancur moal bisa kapuluk deui nya kitu deui kusirna nyaeta
kuringna nu sajati jiwa anu ngawasa sagembleng na kareta. Tapi lamun si kusir bisa ngadalian kuda nak sok sanajan kuda teh galak sarta lingas jaringas kutali les anu mangrupa kasadaran jeung kainsapan teu mustahil, malah pasti si kareta teh bakal ngageuleuyeng nempuh jalan anu lempeng bener, jalan anu dipirido ku pangeran. Jalan anu dipirido ku pangeran. Tapi ari seperti anu dilakukan ku si Aki mah nu tayalian manehna teh bah jagur geningan. Bah jagur karena jauh bisa dipirido ku pangeran teh malah sabalikna. Bah jagur pasti bakal menang bebenon ti pangeran, dihenteu-henteu oge manehna teh geus nimulkeun kasangsaraan sarta katunggaraan rahayat di Gadog, mang puluh-puluh imah ancur jadi lebu. Jaba korban manusia anu lain hiji dua jumlahna masih keneh natrat urutna, getih ngabayabah ngabeuleugeudeur beureu maseuhan taneuh nu barijil tina sela-sela raheut anu gurawah gudawang keur jelema-jelema pengsi lembur harita. Pasuta tacan ngarong heap basa tadi manehna ngadenge kocek dengek nama Eroh nyaeta pamajikanana, lain deui jajantungna ngacedud teu beda tinu didudut sakilat ceng manehna luncat ka jero imahna. Kasampak teh Ma Eroh ngajengjen nangtung yang hareup kana bilik imah nu geus totol nu geus dobol nu tadi ditobros ku bah jagur. Panona molotot sarta awakna ngadeg-deg riuk banget teu beda tinu keur kasima atawa manggih kasieun. Bibirna calangap bari curugna tutunjuk sedengkeun dua anakna nu awewe raeng careurik. Eroh, aya naon ieu Eroh? Aya naon? Si Ujang bapana, si Ujang. Si Ujang bapana. Si Ujang kunaon si Ujang ieu teh? Si Ujang aya nu mawa, aduh gancang bapana dibawa ku aki-aki. Tulungan si Ujang gancang bapana, si Ujang. Nya ditulungan kumaha maksudna teh? Nya si Ujang aya nu mawa. Ma Eroh nemalanana oge bari jeung gugup deui gugup. Curugna tetep tutunjuk harita teh. Tutunjuk kana bilik anu geus jebol sarata tungtung nama hing bae manehna ceurik malah bari jeung jejeritan sagala nyamat-nyamat ka anakna. Kumaha Eroh? Si Ujang aya nu nyulik si Ujang bapana itu. Nya jangkarna udah kurang. Nya tuh buru-buru susul. Baruk si Ujang aya nu mawa. Aduh, kurang ajar eta si aki-aki cedul teh dah. Aduh, masalah ieu mah yeuh. Pasuta kaget red ka anakna anu lalaki tetela eueuh. Ari red kabeulah juru tempat sare Wijana, budak teh keur cenluk hartina Wijana mah aya di dinya. Temong muringis bari awakna ngadeg-deg. Teu panjang deui mikir deui atawa ngalobakeun tatanya. Seak gecreng ceng. Pasuta nobros pilik urut si jagur teh ya. Urut bah jagur tadi geus cop bae dina hatena yen anakna teh dibawa ku aki-aki anu geus jadi musuhna. Rupana bae manehna teh rek nyokot deui budak anu tadi kungsi diculikna teh tapi salah kop. Keur mah gedehna oge memang sarua antara Wijana jeung Karna teh. Turug-turug kaayaan di jero imah teh henteu sakumaha caangna atuh. Sangeus manehna aya di luar. Jadi bingung ka mana nya kudu ngudag puguh musuh teu kanyahoan lewosna. Turug-turug kaayaan peuting anu beuki dieu beuki medem. Bulan geus teu temong jung kerengna lantaran geus mimiti kalimput ku mega hideung ngadingding kanel. Ciciren rek datang hujan.
Soda guludug anu sanajan kadenge masih kene jauh tapi tetela ngaguruh di luhur langit. Pasuta tungtung nama tepuguh polah. Jadi buara biur tepuguh tanpa tujuan mimitina manehna terus meleteng mapai jalan anu brasna ka Bojong Salam. Tapi barang kira-kira geus menang sakilometerna. Sedang nu diudag mah teu katimu manehna terus balik deui. Terus ngulibek ngarer ngidul ngulon ngetan bebes di tempoan teu sidikna nu bala-bala di singkaban. Bisi si juru jana nyumput di dinya tapi lapur tetep eueuh. Geus kitu mah berengbeng manehna balik deui. Di setengah jalan Amprok jeung Darma katut kiluan batur salemurna ngahaja nyusul bari mawa obor. Terus bae balik deui muruk ka lemur anu satuluyna ngagredig mapai jalan anu brasna kadungus cilik. Tapi nya kitu kalah kesa ngoprot udagan mah ngalelep. Leungit teu beda tinu diteureuy bumi. Datang-datang ka imah leuleus lungse bari hate tagibur lain dikieuna pasuta teh. Disampakeun ku maeroh mapagkeun bari hari weus-weus barang tanya. Geus tetela budak teh teu kapanggih. Atungan lenger bae maeroh kapaehan ngajeh cer teu inget di bumi alam.